Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah nisaur waktos babarna kacatur ninggal cahaya mani ngempur di bumi hurung mancur parangina Kangjeng Nabi jati kapinu ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami Ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngasihkeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyari dicap ku hotamin Nabi Nama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun duak sasi kaunggulkeun kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kanjeng Nabi nu prihatin yuswa dalatan taun yakin eyangna mulih ka batin sabada wafat eyangna Nabi dirawat pamana Abi Thalib kakasihna saderek tegas lama